Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khuruju anin nafsi jamun. Tentunya kan al-khuruju ari kaluar anin nafsi tina diri jamun. Eta kumpul jamun. Singkahan di judulna kumaha kaluar tina diri teh ja. Kaluar tina diri teh teu aya ingetan ka diri. Teingat diri ayah, teingat lianti Allah ayah. Jamun berarti ingatan kumpulna ke Allah ngumpul gitu maksudnya. Kada judulnya simpang heula. Kaluar tina inget ka diri, amana ngaleosna asup ingatan ka Allah ngumpul gitu. Walam kudu terang aja. Ayuhas saliku jelema anu lempang. Tanya urang hate lempang itu. Anu lempang hate teh peda puasa lah. Daya jelema anu puasa lempang lain ka Allah. Irit bekal mun santri puasa satu. Lempang teh irit bekal. Padahal mah kagok puasa lempang lah ka Allah ulah kana bekal. Nah bisa ditangtukeun lempang kudaekan salat duha. Da loba nu salat duha lempang nah hayang beunghang. Nah bisa ditangtukeun lempang ka jelema nu maca waqiah henteu. Da loba nu maca waqiah lempang nah hate hayang beunghang. Nah bisa ditangtukeun lempang nah hate ku jelema nu zikir ti jam 2 nepi ka jam 4 malah tina sapertiga malam ka akhirna teh. Dan daek sote dikir sepertiga malam kahirnakeun meunang ijazah ti guruna da teu daek payu ka awewe. Oreng teh keur ngamalkeun ilmu pelet. Batak nu lempang ka Allah mah mising teu puasa teu salat ge bisa nempo rupa hate lempang ka Allah. Ngadenge kana sora hate lempang ka Gusti, ngasaan kana rasa hate lempang ka Gusti Allah. Apal carana lempang hate ka Allah nalika nempo rupa. Kumaha carana hate lempang ka Allah ngadenge nalika ngadenge suara Pak Salman, Pak Haji Mumin, Pak Muammar. Sok lempangkeun ku hate. Hejo teu bisa nyieun pare, pare teu bisa nyieun hejo. Pan mentok lempang eta teh ngaranna. Salman teu bisa nyieun alusora, alusora teu bisa nyieun Salman. Kada sora Salman nu alus lain menang Salman. Ditekadkeun ku anjeun yen sora Salman teh yen alusna sora di Salman teh menang jeung Salman. Tekad Mu'tazilah Qadariyah eta teh. Lain ahli sunnah. Gitu. Sadayana ge tapak damel Gusti Allah. Eta salih. Rahimaka muga-muga ngarohmat ka anjeun saha Allah Gusti Allah annahu jaga. Karena sanyana kaluarna anjeun ae goibaka. Tegesna sanyana gaib anjeun. Gaib ai gaib teu tenempo atau teu katempo eta gaib. Teu katempo diri teh. Minka ti diri anjeun. Ai min nafsika tegasna ti diri anjeun, teu katempo diri anjeun. Bihaitu datika kalawan sakira dat anjeun, wa syakhosika jeung ngajungkeurna anjeun. Makdumatun eta eueuh makdumah. La syai'a nanon fil itiqadi dina patekadana. Tekadna bener aing teh eueuh. Ceuk tekadna beunghar teh eueuh, kaset teh eueuh ceuk tekad, geulis teh eueuh ceuk tekad. Wa fi dzauqi jeung dina pangrasana, karasana ge eueuh ieu dan arah nu karasa aya mah Allah.
Ofil wujdani atau dina pamanggihna kapanggihna ge Allah hungkul nu aya lian ti Allah mah. Ofil idroki atau dina panemuna idrok. Jamun eta jama. Ai usulun tegesna nepi pi makomi kobako sae dina makom kobako sae. Tah, ieu nyambung di bahasa hikam nu beda. Jadi jelema nu nepi kana makom kobako sae teh jelema nu bijil tina ingetan ka diri itu. Ana khurujaka minka jamun al khuruju anin nafsi jamun ba. Teu inget dat sorangan, teu inget ngajungkerenna sorangan, teu inget kuring kasep, teu inget kuring geulis, teu inget kuring beunghar, teu inget kuring pinter, teu inget. Gitu. Kakarek jamun ae usulun tegesna dugi fi maqami qobakosain di dina makom qobakosain. Inget kan dia makom qobakosain. Makom qobakosain teh yushhiduka adama kali wujud bihi nyaksikeun ka anjeun aya ainul basiroh ja. Ainul basiroh atau istilah lainna disebutkeun ainul basiroh, ainul yakin, nuril ilmi. Aya nuril ilmi ta, aya ainul basiroh ta, aya ainul yakin ta. Ku ayana ainul yakin yushhiduka nyaksikeun ka anjeun adama ka kana eueun anjeun. Jadi kasaksi eueunna diri liwujudhi karena ayana Gusti Allah. Mun diri eueuh pinter di diri eueuh. Mun diri kapangina eueuh beunghar di diri ge eueuh. Moal sombong jelema insyaallah. Kapangina aya wae itu dan diri kita teh asa jagoan. Ieu ja mun diri eueuh hayang teu dihargaan. Oh. Mun diri eueuh hayang teu kubantu dibere moal. Eueuh dirina menyamerekan eueuh. Nah, eta makom kobakose. Wasiyadatu yakinika. Ejeung tamah-tamah kayakinan anjeun. Aya kinuka tegasna yakin anjeun al kamilu anu sampurna. Hiya ari itu siadatu yakinika. Tamah-tamah yakin anjeun teh goyatul jam'i. Eta goyahna jam'i tungtungna jam'u. Aya jam'u, aya jam'ul jam'i fi maqami jam'il jam'i dina maqam jam'il jam'i. Wa huwa ari maqam jam'il jam'i maqamul ittisali eta maqam ittisal. Ya hakul yakin dia aja nih. Maqam ittisal teh maqam hakul yakin. So, urang pan geus asup ka tanah suci Makkah. Geus ittisal pan urang teh. Kade ngamanaan ittisal ka Allah mah ulah dari mantel jiga leungeun kana leungeun ya. Ade kitu mah Allah teh bangsa urang. Hate urang geus dugi ka Allah sahingga leungit ingetan kalian di Gusti Allah. Al-goyatu ari goyah hiya. Ari itu goyah anihaya, eta nihaya tungtung. Wa hiya ari nihaya intihaul maqami eta tungtungna maqam. Wa huwa ari intihaul maqam teh maqamu au adna eta maqam au adna. Maka aya rok kobakosen au adna. Ajengan rangkeun Isra Mi'raj ngamanaan kobakosen dua depa deui cenah kobakosen. Koba kaos saeni dua depa deui. Menyaka Allah dua depa di jiga ka RT. Ieu ka bumi RT tebih keneh teu caket dua depa deui. Menyaka Allah dua depa deui kitu mah cara RT Allah teh. Daya jihad di Allah, daya jarak di Allah. Ngan hati tidak ku ingat ke Allah teh gitu. Tah nu disebutkeun maqam au adna ayatna sabada maqam
kosen au adna mahaful yakin qoba kosen mah disebutna ainul wabiha jeung ku sabab itu ziyadah karena ziyadah aya bisa babiha tegasna ku sabab martabati goyatul jami pun nya ziyadah teh sina martabatu goyatul jami teh ani ngarepkeun kaula bi martabati goyatul jami kalawan martabat tungtungna jami yastauli eta ngurus ayu soribu tegasna ngasorub sa Allahu al-haqqu Allah subhanahu ma suci Allah wa ta'ala jeung mahlul Allah alaika ka anjeun ay ala nafsika tegasna kana diri anjeun al musamma bismika nu dingaranan ku ngaran anjeun jae jadi jae diurus ku Allah wa huwa istilah ari ngurus ayal istilah tegasna ngurus al muradu eta nu dimaksud ayal musyaru ilaihi tegasna nu diisyarahan bi khobarin kalawan hadis kursi ay bi hadis kursi tegasna kalawan hadis kursi kuntu sam'ahu taeta kuntu bukti kuring samahu eta pangdengena si abdi alladzi sam'u yasma'u anu muping si abdi bihi waskulati wa hadal hadis jeung ari hadis wa ya hadal hadis al hadisul kursi eta hadis kursi wa wa hadis kursi teh naon kalamullah eta kalamna Allah taala ala lisani rasulih tetepan atas lisan Rasul Allah kalam Allah ngan diucapkeun ku lisanna Rasul Allah walayan hulu jeung teu masuk hadis qudsi fil Qur'an dina Qur'an al-azim anu agung wa tamamu jeung ari sampurnana hadis huwa ya tamamu eta annallaha ta'ala sanyana Allah ta'ala qala eta ngadau Allah ta'ala man adali waliyan faqad adantu bil harbi man ari sajal ma'ada nu nyatru siman nu ngamusuh siman li ka aing cek Allah li karena aling walian kawali pakon adan tuh bil harbi pakon adan tuh makanya tangidinan kaulahu kawali bil harbi kalawan perangan itu siman wa ma taqarraba ilayya abdi wa ma taqarraba jeung teu gawe taqarrub ilayya ka kaula sa abdi hamba kaula bi syai'in kalawan hiji perkara ahabu anu leuwih dipika cinta ilayya munggu kaula mimma taradtuhu mimati lima perkara ibtarotu anu mardukeun kaula kana ma eueuh pagawean nu leuwih dipika cinta kaula kecuali pagawean fardu kade anjeunna kana sunat ini bebeakan ari kana fardu teu digawe ai salat Idul Fitri Idul Adha pa isuk-isuk baju ge pa alus-alus diistrika nah salat lohor sakasampeun min alamat ittibail hawa di antara ciri jalan menuturkeun kahayang nafsu al musari'atu fi nawafil dina migawe pasunatan sok bebeakan ngan atakasulu fil faraid ledu dina migawe kafar walaya janu jeung teureun saha abdi hamba kaula ya taqarrubu eta gawe taqarrub abdi ilaya ka kaula bin nawafil kalon pirang-pirang pasunatan hatta uhibbahu sehingga mika cinta kaulahu ka itu si abdi. Fa idza hababtuhu maka di mana-mana geus mika cinta kami ngagung cek Allah ka si abdi. Mun urang geus jadi mahbubna Allah, kuntu maka bukti kaula sama eta pangdengna si abdi. Pangdenge Allah, jalema jadi Allah teh geus jadi mahbub Allah. Tong reuwas teuing ya. Menyecenah jalema jadi Allah. Mahbubna Allah teh dalilna ieu kuntu sam'ahu bukti aing eta pangdenge si abdi alladzi yasma'u bihi alladzi sam'uhu yasma'u anu ngadenge si abdi bihi ku itu sam'u wa basarahu jeung bukti kaula eta basara paningalina si abdi alladzi yubsiru bihi alladzi basar yubsiru anu ningali si abdi bihi ku itu basar wa yadahu jeung bukti kaula eta tanganna si abdi alladzi tangan abdi su anu nyabok si abdi biha ku itu lati warijlahu jeung sampean si abdi alati sampean yamsi anu berjalan si abdi biha ku itu lati walain sa'alani jeung yakin lamun menta si abdi ni ka kaula la apa itu tangtu mere kaulahu ka si abdi
Wala ini sta'adzani jeung lamun menta tulung menta panyalindungan itu si abdi ni ka kaula la utiyannahu punten tadi teh atau yuti la utiyannahu tang kurek beres temenan kaulahu ka si abdi wala ini sta'adzani jeung lamun menta perlindungan si abdi ni ka kaula la utiyannahu tang tu ngalindungi kami nu agung cek Allah kasih abdi bahwa ngariwayatkeun kana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari al-muradu ada maksud huna di bil wali ku bahasa wali al-mu'minu eta jelema nu iman kama qala al-Imam Nawawi saperti geus ngadosa Imam Nawawi qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala Allahu waliyul ladzina amanu tadini Allahu ada Allah waliyul ladzina eta nulungan ka jalma-jalma amanu nu iman itu ladzina Wallahu ta'ala idza harabal abdu jeung ari Gusti Allah taala idza haraba eta di mana-mana merangan Gusti Allah al abda ka seorang hamba di mana Allah merangan ka seorang hamba faqad cek tadi azantu bil harbi ahlakahu maka ngaruksak Allah ka si abdi wa inna fi'lal faridati wa inna fa'lal faridati jeung sanyana pagawean fardu afdal eta leuwih utama minan nawafil tinimang pirang-pirang pada melan sunat faman maka risajalma salat siman an nawafil kana pirang-pirang sunat salat sunat ma'al faraid sarta migawe pirang-pirang kaparduan yasiru maka jadi man ahabu ilayya ahabu eta leuwih dipika cinta ilallah munggu Allah wal mahabbatu minallah ahabu eta lu dipika cinta man ilallahi munggu Allah taala wal mahabbatu minallah jeung ari mahabbah minallahi taala Gusti Allah taala hiya ya mahabbah minallah iradatul khair eta pakarepan anu sae wa man ahabballaha wa man jeung ari sajalma ahabanu mika cinta sa Allah Gusti Allah alaihi kaman sawe jelema nu mika cinta Allah kasiman wa man ahabballahu alaihi wa man jeung ari sajalma ahabanu mika cinta saha Allah Gusti Allah alaihi kaman sorok maka jadi non wujuduhu wa iradatuhu sorok maka jadi non wujuduhu wujud man wa iradatu jeung iradat man wa afalu jeung pirang-pirang pada meulana man lillahi ta'ala eta milik Allah ta'ala nuqsanul yaqin maghrurun wallahu a'lam bishawab.